Hoi guys, hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deh ke kontenna Mama Aero dan Gionya ye. Iya, di dia rek ngabagikeun tutorial make up. Rada kegugusinya judul nanti tapi it's okay lah nya. Tutorial make up pilek, dimaksud pilek di dia teh nya eta make up zaman ayeuna eta teh anu barareurem nepi ka irung-irungna jiga jelema pilek heueuh eta maksud urang kitu. Geus atuh ikuti we tutorialna nya. Tah tadi geus urang bagikeun urang di dia pakai lip cream ya guys, eta tuh di deket irungna rada loba berem-beremna alias lip creamna jiga jelema nu pilek heueuh itu berem mani bareurem kitu. Tak karena tadi teh kahandapeun ieu nya mata oge kana pipi ya pokona mah sekitaran dinya, tapi najan judulna kagugu oge tapi hasilna mah mani alus mani nya pokona mah mani alus we pokona mah tempokeun we hasil akhirnya seperti biasalah make upan juga biasa gitu ya nyen keur nyen halis ya halis urang ayeuna mah boga ilmu anyar halisna rada nyungid kaluhur alias rada ngapung kumaha rada nyingsat gitu lah nyingsat lain bahasana teh kumahanya ya geus we atulah pokona mah rada naik kaluhur saeutik gitulah nya ketang kebetulan urang lagi teh keur pilek itu carita teh jadi ku urang dijieun tutorialna bae atuh. Geus atuh nyala tuh make up nama seperti biasa bae pakai eyeshadow tadi pakai eyeliner gitulahnya guys kelak yang naon tadi teh poho urang teh nya ya pakai lipstick saeutik tipis-tipis we kana wang di ombre tengahna eta ku warna merah ati ieu teh urang teh pake merek naonnya eta teh nya tah ieu ayeuna urang di luhureun matana erek pake glitter tuh ampe katempona alusnya guys tuh pokokna mah ampe cetar gitulahnya. Nah hasilnya jiga kieu nya hatur nuhun nya kanu tos nonton, bye bye.